Cemrongkeun di imah eta ajengan meuni asa beuki kumayak kitu ajengan teh meuni semampai semeter tidak sampai lawe mah kedua lima aya inyuk dina meja awewe zaman ayeuna lamun nganyuk tarab ngaku kabeh Allah ya na salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Sulam di imah cenung nu ngawaler salam moga-moga sing ditebihkeun tina kabingung. Haji Sulam di imah patatang nu ngawaler salam sing lalunas hutang. Nu ngawaler salam didoakeun moga-moga sing arawet anom. Ibu-ibu nu teu ngawaler salam moga-moga carogena sing engal kenging nu anom. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi na'budu haqqa hamdih wa syukru haqqa syukrih hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi balagha ma annaral arda sarqan wa darban binuril ma'rifah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik wa azim wa akrim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina nabiyyina wa maulana Muhammad Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim tabarrukan bi dzikrihi wa ta'abudan bi tilawatihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika anit tabi' millata Ibrahim hanifa. Al-ayat. Wa qala nabiyuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam akrimu auladakum fa inna akramal auladi ibadatun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibun nabiyul karim. Wa dzalika wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Anu dipihormat kersana sahibul maksad Bapak Dayat kali Ibu Mimin anu parantos ngahitan putra kadeudeuna Cek Hafiz Huan Nur Yandita samingon kapengker urang doakeun muga-muga nu parantos dihitan sing sehat walafiat panjang yuswa kalayan janten murang kali nu sukses dunia sukses akhiratna
Karsana sahibul hajat, mudah-mudahan pengorbananana digentos ku Allah subhanahu wa ta'ala kulimpahan barokah. Para alim ulama, para kiai, para ajengan, bini sepuh, para hujaj anu kusim kuring dipihormat, utami ais pangampi pupuh lemur Bapak Kepala Desa Borogojol anu sim kuring dugi ka ayeuna ge can menakan deui ngaran Borogojol mah eta we di dieu hungkul. Abdi ngaos ka leles ka Garut, tukangeun pasar leles namina asa kurang ngeraos ka kupingna. Di dieu mah Borogojolnya lucu, ai di leles mah sar baok, nu hiji deui sar kanyut bae. Jadi eta mah asli sanes heureut tinggal we ka leles. Da rupa-rupa ngaran lembur teh jeung di dieu mah duh ngaji peuting ayeuna Gusti mustamina ge panjelema areueuh doma panemalan. Alhamdulillah Gusti abdi mudah-mudahan ku Allah Ta'ala nu hadir sing janten makhluk nu terkenal di akhirat jaga di langit terkenal amin. Keun bae teu warawuheun ka urang teu warawuheun sakabupaten Majalengka sakecamatan wanita Lemah Sugih. Ieu teh Lemah Sugih Pak, kecamatanana. Saborogojol gitu warawuheun kabeh ka urang tapi malaikat warawuheun. Amin. Ya Robbal. Kumaha carana malaikat hayang wawuheun babari? Sing rajin datang ke tempat malaikat kumpul. Naon nyaeta raudhatun min riyadil jannah. Nah, roh sahabat ka Kangjeng Rasul, nun Gusti Kangjeng Rasul, naon ari raudhatun min riyadil jannah teh nyaeta majelis ilmu, eta teh tempatna kumpul para malaikat. Komo ngalawan hujan, boro-boro mustami mubalikna gitu purun ya. Beak baso 2 mangkok ya da candahar. Aya kungeunah baso Borogojol eta Gusti jeung bisa ka mangkokna teh saeutik. Jadi aing nambahkeun. Naon aya YouTuber jeung supir sok ngabaraso. Bener ai Borogojol berkesan wae. Dengaran lemurna basona. Alhamdulillah pancai datang. Tirah malaikat teh ka urang ngajemput ka imah jeung cai murang tutupna. Abah sing sehat. Nyuguhan ajengan Gusti kula-loba teh cai. Sok era nu cai herang kemar 2 anak. Ayo hiji mah cai kinareup pan kasar ari nyebut susu. Teraskeun tirah malaikat ngajemput tiga witan urang angkat teh digupai ku taufik hidayah Allah. Naon gawena malaikat kada tempat majelis ilmu hiji ngaistighfaran dosa anu cicing di majelis ilmu nu kadua ngaaminkeun doa nu hadir di ieu pangaosan di majelis ilmu nu katilu ngajajabkeun nepi ka imah deui ulah salah teh dijajabkeun deui ka bumina masing-masing. Batak mun balik pengajian ulah sok kakalayaban ayeuna moal mungkin ngaji beurang ibu-ibu ka pasar heula cek malaikat teh aing tadi mah ini mah sakeun balik nama jadi lila kieu. Bu abdi teh ieu teh meuni asa teu pararubuh mamakolot di hareup sepuh abdi. Gusti nempo balihong ni badag-badag teh. Ajenganana angeren we eta foto teh. Sok sedih ujungna teh balihong badag teh isukna dipake moe pare wa teh 2 poe deui. Manya aya mubalik konan dipacokan hayam. Ngaji di Garut sanajengan ieu baliho ageung ngajengan nikah sep beda jeung aslina mah geuneuk.
Sebulan kemudian Abi teh ngaos ka Bandung nyimpang di Malangbong di tempat ngaos kapungkur. Nah datu da Abi teh ngiring istirahat sapertos dibacim kitu hoyong kehampangan pan direhab WC-na teh. Ajengan cenah WC-na direhab ka ditu we ka balong di tempat teh napa cilingan aya beungeut aing. Manya aya mobil konang buan ngarising. Alhamdulillah kemari dengan Ubay di Bandung jangan dipalih tengok pengawasan hujan kena da usumna abdi mah ceking teh nu penting manggeus nohonan pangarsa kang ajengan kaditu sareng paku ngawakilan Sohibul Hajat ari geus datang moal panasaran sok jadi omong mun ajengan teu datang ayeuna da rek ka dieu ge bae cing ngareubeuh ge nu penting manggeus datang abasok geus urang mah. Alhamdulillah si Aceh merongkeun di imah eta ajengan meni asa beuki kumayak kitu ajengan teh meni semampai semeter tidak sampai teraskeun aduh tasakur walimatul khitan pakuul sing sehat teh ka ditu ngirim engkol ting pisah eta engkol aya ku bararageur aing sok era mun teu datang teh aya ku bisaan urang borogojol mah nyomo ajengan teh di bahanan heula sakarung atuh santri kitu kosinengan lalap jadi mun teu datang teh era masih ditu sami hujan pangarsa di Tasik di bareng angkat sami tos hujan keun bae sugan nu hadir di pangaosan di kunturan teh teras-teras ku rahmat Allah ku ampunan Allah subhanahu amin ya robbal da hirup mah pilihan rek sare mangga bade kulemheun ya kuduna mah da hoyak ieu teh nuju raraosna molor aya we omongan disebut kapungkur Nabi Ibrahim alaihissalam mantananana nampi amar jeung nahi nu dipiwarang ku Allah Rabbul Alamin pangberatna teh dua hiji mantananana kudu ngahitan dirina nu kadua anjeunna kudu mencit nu janten putra kadedeuna jadi dua perintah Allah ka Nabi Ibrahim nu paling abot hiji nyaeta kudu ngahitan dirina. Awaluman ihtatana Ibrahim alaihi salam pangheulana nu dihitan teh Nabi Ibrahim alaihi umruhu samanun yuswana 80 tahun nuju dihitan teh kunaon dihitanna bil kudum ku kampak seuring si mama ku kampak wa asriyatna ibu yuswana Nabi Ibrahim ge langkung tidak 800 tahun jadi lamun 80 tahun Nabi Ibrahim dihitan berarti can kolot seperti ayeuna naon ari nu dihitan teh qatuma yughtiha hasafatahu hatta tankasifa kulluha nu diteuteuk teh eta kulit nu nutupan hasafah ibu si bapak mengeus pernah dihitan bu eta kulit anu nutupan kana hasafah geus we ngarah babari nu tadina kupluk jadi baret dihitan ngaranna si mama seuri ajengan ari istri sok dihitan sok ngan makruh lamun istri dihitan bujeng nu sanes bapana sorangan itu sepali kawal nu kuat mah makruh ningalikeun anak iwati indungna jeung maparaji mata teu aya istri nu hitan hajatan karunya anu nyecok neng cenah meuli aduh kalau ibu-ibu deui mah sajenis aya bapak-bapak boh naon nu diteuteuk di istrinya eta kitu teh Pak Haji anu diteuteuk di istri mah nu diteuteuk teh nyaeta kulit nu nyarupaan jawer hayam tiiraha diteuteukna biasana mah tersembunyi 40 hari biasana diteuteuk malah aya lawan teh aya dirahasiakeun sagala ulah diteuteuk seueur-seueur teuing ulah
ente nepi ka ditetep bisi jadi istri nu hipersek bakal berlebihan dina syahwat, lamun ditetep loba teuing bakal lemah syahwatna. Kata abdi ge hese ngabayangkeun da pokona mah istri ge kantos dihitan ngan makruh istri mah arapaleun nu ningalikeunana. Bu lalaki mah dihitan berat ditutup nage Gusti loba nyeri mana dihitan jeung ngajuru tetapi mana nyeri keneh di sunatan mana sok ece nyebutkeun hayeuh we cenah meni nyeri ngajuru eta geuning deui urang mah nu disunatan tanyakeun ka lalaki balas ku nyeri mung sakali-kali deui cek sia jatuh beak meureun ibu aduh aing geus we ari ngaji bari hujan teh rek sararege mangga abdi mah atuh kari balik ka ditu halo duh asa resep loba tim sukses geus oma alhamdulillah ibu hitan teh eta teh fitrah Nabi Ibrahim alaihi salam aya salah sahiji ajaran nu teu diresapel ku Allah nu diteraskeun ku Kangjeng Nabi Muhammad nu kahiji hitan pan fitrah kaya 5 khamsun minal fitrah nu kahiji hitan nu kadua nyaeta teh wal istihdad naon ajengan istihdad hapunten sanes jorok sanes japakan da ajaran istihdad teh nyaeta meresihan bulu sayang sareuh lamun pameget kedah dikerok nu istri mah kedah dicabut si emak meuni paureun kumaha dengan heseda peres gampil kari make apu apu sepah sinagaring heg dikieukeun disilangkeun terus kumaha teh didudut cepel gitu boh kunaon make nu pameget mah kedah dikumaha baku kedah dikerok margi syahwat pameget masa alit nu istri kedah dicabut istri mah seueur syahwatna lamun nu pameget dicabut bisi lemah kana syahwatna nu istri dikerok bisi naik syahwatna gitu ieu mah mengira raweuh ibu eta rahmat Allah mah kabeh ge ye pangarsa sadayana ge sadayana tutumbuhan teh bisa tumbuh lamun kasorot panon poe kahujanan kasorot panon poe bisa tumbuh ieu mah aya tutumbuhan teh nu kabungkem tapi ngadak-ngadak jadi lebat gitu. Ibu istihdad mangga bebersih Islam mah agama murah mangga beuih hayang dihampura dosa mah sing sering we bebersih eta tetep bagian tina nyucikeun diri awalna nyucikeun zahir kadituna nyucikeun kana batin insya bejaan ka bapak teh salaki sadaya caroge wartosan bisi jadi penyakit infeksi kadituna sok ateul beh dituna jadi penyakit kelamin mending dibersihan da eta teh ajaran Kangjeng Nabi alhamdulillah sanajan hujan ge rame we jeung domar padu soraya alhamdulillah kemana we ngomong mah bebas moal ka dieu deui kieu aing ari Allah nunggu lemah ibu aya keneh ajengan fitrah Islam nu diteraskeun ku Kangjeng Nabi Muhammad ti awit Nabi Ibrahim aya wa nadful ibti eta nyabutan bulu kelek ieu mah bulu kelek teh Gusti raweuh siga kebon jagung keur mah sagala di dahar bawang kapan ditabur teh sok seungit jadi basket basah ketek atuh salaki teh mabok di kamar teh ngambeuh teh sok sing bersih dina kitab jubat eta teh matak nyehatkeun kana tulang tongong matak lamun mung babari bongkok sok
bersihan bulu kelek. Bu, asap dibersihan. Ya, abdi ge geus koneng geus aya 2 bulan. Mangga bersihan. Aya keneh jangan-jangan fitrah Islam anu kapungkur ti Nabi Ibrahim diteraskeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya wa naqul ibti teras wa ieu teh naon teh wa taqlimul adafiri nyaeta neuteuk kuku. Kadieu lamun neuteuk kuku hayang jadi ganyaran aya sababaraha metode. Urang ngambil metode Imam Ghazali. Metode Imam Ghazali maneuteuk kuku teh curug heula terus mapai nepi kana cingir kakara gempol. Di dieu heula neuteuk teh 1 2 3 tah. Pemacana curug heula terus ke tengah terus mapai nepi kana cingir nepi gempol. Terang itu. Dia mah bebas we neuteukkan kuku. Hayang jadi sunnah, hayang jadi ganjaran teuteuk berarti dia. Kumaha upami sampean? Punten abdi nepengkeun sampean. Da ieu mah sampean ge jebrak. Era usalah ku pamajikan teh disebut papih teh aya. Disebut ayah teh kurang pantes. Menyaya ayah kieu sukuna. Da geus kieu ti pabrikna cenah. Dan we nu penting mah jebrak suku ge salencok we milikna. Pamajikan mah lencok cenah. Kumaha pami sampean cekap tina cingir mapai teras nepi kana jempol sampean kakara jadi ganyaran. Aya nama saminggu sakali poe Jumaah teh panangan tina curug heula pina terus mapai nepi kana cingir teras jempol kitu bedana teh ari sampean mah tina cingiran terus mapai teras dugi ka jempol insyaallah jadi ganjaran jadi ladang pahala di hadapan Allah Subhanahu. Sing bararesi komo tukang dahareun ya Allah kuku teh harideung abdi kantos ngabaso di ditu dikasih. Ya Allah ting eta baso mah meuli payu ngan pohon samaruk eueuh kurang di tukang keur gara bujur terus nyokot cek abdi teh mah cios lah ceng ieu ge dituang di dieu ge bade kana keresekeun dibungkus. Balas ngajaga hate tukang dagang asukeun di bawah piceun teh kudu di piceunna maka ditu ka santri sok yang barudak ngeunah ieu eta alus ieu baso gurih da teu liang kayu ibu aing capek ari beri sore jeung cari hujan karena ngaji lah sakedeung ibu aduh kakara ngaji reang doma kieu baduh aya ku betah ngaji teh asa kampanye bo tah kitu da tukang dahareun mah hiji sing geunah rasa nu kadua sing bersih panabi ge resep teh somai bakso tahu anu make bumbu kacang teh semu beureum eta teh kalau si bumbuna teh da make cabe teh mun tukang naon diminyakan gitu si minyak kacangna teh katingalingan hanya ka tukang dagangna tos nyingsring man tukang dagangna nyingsring kumis baplang atuh di dieu we ngagedak nepi ka garingna man cekeng meser aya ditempos sabari seuri di dieu we ngagedak man cekeng moal dina piring bari kana plastikeun dia di dieu we di wadahan ayat santri nu keur donasi jangan cekeng jeung somai muni raos kieu di dahar nuhun cenah somai korong hadirin bae mah kumpul ka mana we ngomong paku mah capek aluh mah sare geus sambutan mah ibu kitu jadi teu kuku hayang jadi ganjaran teh aya carana. Teras ibu sadayana aya keneh Bapak fitrah Islam ti Nabi Ibrahim nu diteraskeun ku Kangjeng Nabi Muhammad
aya nyaeta waqasus sarib, nyaeta ibu netek kumis boga salaki jangotan saminggu sakali mah kumisna eueuhkeun ayakeun jangotna atuh cenah hayang aya kumis dibersihkeun dirapihkeun disetrip mun baheula mah presiden Yusuf Kala wakil presiden disetrip poe Jumaah teh dikerok kumis teh mun dikerok disetrip yeuh ece lamun Islam mah kieu sakali-kali mah aya jangot eueuh kumis gitu cenah dengan da abdi mah boga salaki teh eueuh janggotan alus teh padahal abdi mah ke kumis teh teu pantes da abdi mah polisi ngumpul di sisi jadi aja jangot nu diayakeun makuwu kali-kali disetrip atanapi dikerok eta teh fitrah Islam mata lamun boga salaki nu aya jangotan singgunga naon kitu cek penelitian Jerman abah suruh penelitian dokter di Jerman lamun salaki aya jangotan bisa jangubaran nyeri beuteung pamajikanana kumaha cenah ajengan eta lamun salaki jangotan dikenyot eta jangot kudu janten pamajikanana rek ku anakna asal masih keneh sadara anakna pamajikanana nyeri beuteungna bakal sagur cenah era ngenyot cukup si jangotna dikeeumkeun kana cai dikeeum 10 menit salaki teh siga buru bikeun ka pamajikan cek penelitian eta mata cager nyeri beuteung pamajikan cobaan terus ieu ceureuwa sajengan teh aneh-aneh wae kitu da cek dokter tah kitu cenah eueuh salaki aya dopa sok ibu bapak sadayana nu mawi lamun salaki hayang jadi obat keur pamajikan salaki nu jangotan mah cekap we ngeueumkeun jangotna kana gelas kenging 15 menit beh dieuna paling cepet 10 menit eueuhkeun we geus dikeum teh lek ku pamajikan 3 kali mereka insyaallah eta teh sok sager kana jadi beuteung pamajikan jeung anakna bu ibu garaduh saroge jangkot abdi geupang abdi mah gaduh teh geus pamantes keur mah beungeut buleun eueuh jang ngalonyotkeunana pan ieu mah jangot teh jang ngalonyot da abdi mah kieu pan kaayaanana buleunna bedeg beut tapi da ai pamajikan mah lain cok bu teraskeun padayat sareng bumimin maksud ngepitan putrana teh ngahadapkeun kana fitrah Islam fa'akim wajhaka lid-dini hanifa dipadepkeun kana ajaran Islam di Amerika mah disunatan teh saminggu tos dilahirkeun ternyata ajaran Islam diyakini di Amerika hanya sebatas beberapa poin termasuk junatan jadi nyunatan aya nu geus karasa jelema nu disunatan teh sehat panhitan khokna khatira keur dihitan mah pikasieun pikawatireun komo zaman bapak mah can aya mantri sunat aya ge bengkong Pak Haji bari eta teh dimandian heula Janari ngarah baal da eueuh bius aing teu kuat yang seuri lempo baheula ya Allah mun digarotong atuh bo eueuh pangbaa dimandian baheula dimaniane Janari ngarah tiris budak teh pantepati karasa ayeuna mah ku laser komoditasi dokter Farhan budak ketika langsung we nyamperkeun matak mun salaki hese nurut bawa ka dokter Farhan hadirin rahimakumullah lah ayo pakubur ya ibu bapak sadayana tak itu ke dokter Farhan mah cukup we dikieu budak nu teh pun anak nu teh mung di Tasik Pak Haji Sarif kawitanana mantan wali kota dugi ka aya penerusna dokter Farhan terus dokter Cece eta lamun budak nu disunatan sakitu ngabak da dikieu
nyamperkeun pun anak kesini sayang sama bapak tak dikhawatireun jaban baheula mah Gusti ting getih teh katingali ngabayabana ai hitan eta na teh takwa Allah ngalaksanakeun katakwaan ngalangkungan sunnahna Nabi Ibrahim alaihis takwa tunduk kana perintah Gusti Allah dan Nabi Ibrahim ngahitan dina nyalira ngan dina hitan teh aya nun nikmatun nu dihitan mah nikmat sehat anu menang ku cacing pita teh hiji jelema nu sok ngurus atanapi nyonyo anjing jeung babi nu kadua jelema nu teu disunatan bakal kena ku panyakit cacing pita ari cacing pita teh kieu ibu lamun teh mah diteuteup jadi deui diteuteup jadi deui diteuteup jadi deui mata nu terus nyentuh anjing jeung bagong eta teh kapan dina sapinah ge kudu disertu dikumah ku 7 kumahan salah sahijina ku taneuh di Perancis diyakini bahwa jelema anu geus nyentuh anjing kawa bagong kudu memakai cuci air tanah eta mah di Islam geus tibah heula ayeuna geus kapangi disunatan teh kudu saminggu tos dilahirkeun memang babari garing watir mah watir abdi mah di sepitan teh 3 tahun setengah baheula pada abdi diburuteun baheula ai kudu jujur mah da urang mah baheula menderita Pak makat gede milik geus gede geus dewasa teh ngomong 4 tahun bisa ya udah batur rumah 2 tahun geus mama bapak nana data mam abi mah eueuh kereuting cepun bapak cepun biang dena ibu dak teu nyaut-nyaut cenah teu nyorak ai teh geus gede ngomongna teu nepi ka Borogodol ditanggap ku padayat harita ku pakumu kan ngomong nggak bisa kalikeun keur leutik bisa ngomong teh 4 tahun sirah kuyumut kurame panangan sadayana gentos ieu teh gentos di Allah da sadaya panangan abdi mah buruk kawasa Allah we termasuk gagaduhan abdi kapungkur bade piburuteun dan saurpun aki nuju MUI di Tasik aki tigigir ujang kapun bapak teh geuwat budak disunatan karah sehat abdi teh disunatan lebih kaya can sakali-kali deui ibu sehat nu disunatan mah sehat ya Allah tebih tina panyawat cacing pita tebih tina kanker tebih ibu sadayana bersih tina kanker kelamin insyaallah nu disepitan mah bakal sehat nikmat sehat alhamdulillah oh ibu ge sami si bapak tadi sunatan da repot oh iya ngaplok mah kudu disingsatkeun deui ibu praktis bapak kumu ge kapungkur aya wartos disunatan leres sing sehat aku ya robbal nah gitu jadi di Amerika mah saminggu tos disunatan di urang mah aya nu geus 6 tahun aya nu SD aya nu 2 tahun ai saya memang kitu sapertos putra pun guru sadayana ge samingguan sabada dilahirkeun terus disunatan tereh garingna kitu baheula mah dicecek dibere mainan langsung wah resep abdi ge baheula mempang disunatan sagala dipendak alhamdulillah ibu bapak sadayana kitu sote supados murang kali madep karena fitrah Islam madep wajahna karena ajaran Islam tunduk qabul jeung idan karena perintah Allah subhanahu tereh geus geuseuy datong tiris apa mudah-mudahan di akhirat ya tiris kesing tiis di padang mahsyar sanu apal euceun nu ngabela abdi memaksakeun teh bisi ajengan wirang
kita maksakeun ti imah mimiti nama kapaksa disieun wirang nu boga hajat ajengan era kos abdi ngaji di pameutingan kursi we dihareup eueuh jelmaan ku abdi teh kieu para kursi nu kusim kuring dihormat abdi mah paki kieu geus biasa abdi ngaji di Cikalong Gordar Gelapa datang ke lokasi teh paling gak aya nu hadir teh genepan terus we tengos tadi pada KM ngumumkeun wah eta meureun jadi aya meureun kana 13 siki mah jeung nu di dapur dihareup teh geus kursi hejo kabeh anu mah teh eleh abdi mah penting aya meunang kenang-kenangan cing abdi mah jamaah teh lain jelema wungkul mah alhamdulillah geus loba bicaritakeun ini teh Pak Guru abdina sare supir nu biasa kaleresan nuju wadoan jadi abdi make Google Map eta mah Gusti kalah dipengolkeun ka imah Pakadus sudah nyampe di kantor desa Borogojol suruh supir buka tos rugi mana desa nah iya gak baik saya parkir karena itu teh imah Pakadus aya kitu nah saurna teh unggal nu ka dieu pasti kadinya mun make Google Map da bila sare jadi di imah Pakadus marasa ditongong aslina ceuk ieu da isa ge geus di dieu abdi mah hujan berganah bae mudah-mudahan we ceng araya nu hadir eueuh balik deui nya keun bae rek panggih we jeung padayat mah da bensin mah lumayan teraskeun Allahu akbar ibu bapak sadayana kieu laku teh padayat sareng Bu Mimin hoyong ngagaduhan murang kalih anu hayong gaduh murang kalih anu soleh ai murang kalih mah buah hati belahan jiwa al aulad samratul fuad murang kalih teh buah hati boro-boro benerna salahna jadi bela ku kolot leres ngaran ka budak numawi ibu ngeunteung bahwa memang pasa padayat sareng Bu Mimin teh tugas sepuh teh tos dilaksanakeun ngaran budakna ge meuni alus Hafid Huan Nur Riyandita alus ngaran budak abdi ge Nuris Anwar ngaran kiai namina Anwar Nuris baheula pun dia ngeresepeun ka Kiai Anwar Nuris abdi dihamilkeun brol ka lambungnya da dibalikeun jadi Nuris Anwar hirup teh dibalik nepi ka ayeuna kuduna mah keur leutik jadi pelukis geus gede kalau hayanya keladmi sidana mun lahir di WC mah kita namanya teh ujang paralon da budak ayeuna mah gaya garaya ngaranna teh budak baheula mah nyapa sederhana tapi da palanggeul budak baheula sok tingali di TK di abdi di PAUD alusna mah kepala sekolahna teh namina Fuad wilayah Papua ada sing sehat alhamdulillah sing panjang Yuswa hapunten kasubat dawuh dipiomongkeun aya disebut ibu aduh eta ngaran budak sana mi putra teh adila gamang ku bumi sakadugana Gusti sana mi putra teh repo aya tetangga lemur abdi namina repo sekalian ya dubit kalian PCX jeung NMAX ngaran budak teh ngaran motor sana mi putra teh Sutisna nah kitu lahir di saung poe Sabtu sisi astana kitu cuma digabung-gabung ngaran budak teh sana mi putra teh Irni bapana Irfan irungna Neni halus tertutup jadi we doma ge ngaremalan ibu sana mi putra Irni bapana Irfan inungna Neni palebah inungna dadah bapana Qadir nya anakna jadi Dahdir palebah inungna jeung bapana pangaranna teh mun dihijikeun mah aya nu pantes aya nu henteu bapana Tata inungna Ai anakna menyatai bapana Abbas inungna Koko nya anakna jadi Basko ibu bapana Abbas inungna Renggi anakna Basreng kalau ulah digabung-gabung
ngaran budak mah da abdi ge ningali we pada aya kiai namina Anwar Nuris kan bae ngarah teu sarweuting disebut teh Nuris Anwarnya teh jadi kiai ge lumayan nutur-nutur kiai bujur kiai ku abdi ditutur kan bae nutur-nutur bujur kiai jadi we bau kiai kan bae jadi bau-bau kiai daripada jadi kiai bau. Nah, coba Ibu, ieu teh doa, ngaran teh adalah doa. Mata kolot baheula mah sederhana, ngaran teh engkom, encung, Hasanah, Robiah, Suhaimah, Ipah, Neni, cukup. Ngarah abdi ngaji di Cikijing sana mi putra teh Jaliken. Itu kegabungan jajak lili jeung keken dihijikeun jadi nu disunatanana 3 rupa-rupa dengaran budak teh baheula mah siga dengaran Khadijah ka budak ayeuna mah teu payu ngaranna teh Garaya sing di kampung ge sanami Luna Maya ai cokor gebrak ayeuna mah ngaran teh geus ararane Pak matak hese maca nah kolot baheula mah ikhlas ngaranan murang kali teh ikhlas tenurutkeun gaya tapi nurutkeun anak hoyong murang kali janten murang kali anu soleh mudah-mudahan tos dinamian Habib teh sing soleh amin wa ayyu allimahul kitab bahwa tugas padayat sareng gunemi teh ngawurukan murang kalihna langkah pertamana nyaeta dikenalkeun hitan ka putrana supaya madep kana ajaran agama insya ibu haroyong ngaduh putra anu soleh hoyong nya ari hoyong budak soleh masuk anterkeun ka ustad anterkeun ka kiai ngan ulah poho modal naon cenah modal aipek teh budak teh balik ngaji neng tos tiasa naon sekolah diniyah teh cek budak teh Allahumma barik lana pimarojatana wakina adabana eta cek inungna alhamdulillah Gusti pun anak tos tiasa maca doa teu panasaran mun isuk geto abdi maot kita budak rajin ngaji terus nu gede jangan ka dieu ka dieu tiasa naon nuju ngapalkeun juz amma nu tos tiasa kulhu Qul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Gusti nuhun Pak Kiai, nuhun Pak Ustad, cek budakna teh teu lilapak salam teh nya mama saur Pak Ustad teh cenah aya titip sahur bayaranana supados diengal langsung kerung kolotna teh eta halis hampir diadu Pak langsung ya bejakeun ka Ustad ka Kiai ya ngajar ngomongatahan barudak teh kudu lillahi ta'ala. Jadi dianggap Ustad teh teu boga peujit. Ya Ustad teh lain tonger. Ibu kaduh putra tilu di imah. Ya Allah hese urusna Ustad mau 40, 50 hese digurungkeun teh. Uyuhan teh dicekekan ge hiji. Ibu nu mawi ya Allah Gusti beda rek ngaji mah kurang diropea teh ka sekolah diniyah mah ka pengajian beda jeung ka sekolah mata ya Allah budak diajar salat pakumu eta sarungna teh ting sarung nu akina ting sarung nu bapa da geus ditilep dua ge masih keneh jujur terus cengeng mana jang kopeahna dikeluarkeun tina kantong ai blesak teh ngokok eta tarang jeung halis dekat-dekat tempok. Ya Allah manian rek ngaji eta menepi ka akhirat ieu mah boleh bahaya. Puyuhan
kiai eta ngaburuk budak teu areunap oge kiai marami kabeh. Ibu nu mawi hoyong gaduh murang kali anu soleh modalan keur meuli akhirat mah murah ngan jelemamu. Ya jadi ajengan teh kudu ikhlas. Kiai mah kudu ikhlas ka kiai we ikhlas teh. Ai bagian nu ripuh ikhlas. Ibu Bo ngomong ki ajengan lina naon tapi akang ge hoyong ngan teu mampu. Oh gitu teu mampu. Aing nempo udut sabungkus sapoe. Ulah waka ngomong jauh-jauh 15.000 we poe sabungkus kali sabulan 450.000 keur dana rokok. Di dunia 10.000 mahal mana? Lain ulah ngarokok abi mah tara lain berpidato. Jadi dibereng geus sampurna mil. Alhamdulillah. Pandana rokok mah 450.000 kali setahun mah bisa 5 juta. Ari nu kurban di ditu di Tasik saer teh ketiluan. Beri domba bebuh. Eta ge gadeng nu tiluan ge. Geus ngomong ka panitia keur aing dadana. Keur aing atina jeung kadutna. Beri domba bebuh geus nyang saya dina kebon eta domba. Karunya ngalumuk. Gusti. Ya Allah. Padahal mah pan beda ari domba nu batur mah jarangku. Padahal dana rokok mah loba. Ece meuli kuota kieu we kuota leutikna saminggu 30.000 25.000. Ya Allah da aya. Ari ti budak teh kapan kudu aya biayana bade salit ageungna ciri perhatosan di akhirat. Kumaha lamun budak jaga di akhirat ngadakwa ka sepuhna pahala dibikeun ka kiaina kabeh. Gusti da abi mah teu kantos diperhatikeun ku sepuh ceuk ajengan mangga Gusti kasayanana kanggo abdi sadayana. Da eta kolotna nitipkeun henteu bayaran henteu balikna ini teh teu dijajabkeun balikna teu pamit keluar jadi pahalana ku kiai kabeh. Tah kitu. Tak kajengan teh song merek rokok nanu alus. Oh sok jadi masihan rokok kajengan. Atuh sakalian lebaran mah bere. Di sini akhirat teh cenah Gusti da teu naon kolotna ge keur abdi we surga. Kapan ibu punten aya salah sahiji sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam ngalangkung kana kuburan ka para sahabat lebih kayak murah beta. Aing mah geus rupa. Eta ka para sahabat Rasul ngagero, "Hei sahabat geragancangan lempangna." Eta sahabat sadayana garancang mah kudu mapahna. Eta naros sahabatna Gusti Rasul tadi miwarang gancang mapah sabab aya ieu ahli kubur ieu nu bieu ku urang kaliwatan keur disariksa di alam barzahna. Ari balikna Pak Kiai ku Rasul eta sahabat entong gancang deui aya nama wang aplen wang maca salam naon kitu Kangjeng Rasul pangna naon pangna dititah lawan sabab ieu ahli kubur geus dihampura dosana naon nu jadi sabab budakna geus bisa maca bismillahirrahmanirrahim jadi diringankeun dosa kolotna di alam kubur da keur ditinggalkeun maotna budak dina kandungan geus gede budak bisa ngaji karek maca bismillah ge. Bismillah nu jadi anak berpengaruh karena masa depan akhirat, masa depan alam kubur budak. Karek maca bismillah, kok mau maca yasin maka kurang mah halus sunnah wal jamaah. Da mayit teh ngomong ya anak mak, ya anak bapak geura anterkeun mak teh hayang pangajikeun kitu. Wah, dengan ngadi yasin mah bid'ah. Gelo. Segala tinggi bid'ah keun atuh aing nganggur.
Muludan bid'ah, rajaban bid'ah, tahlilan bid'ah. Mungkin itu ajengan dari gaji kos di Arab 15 juta sebulan ayo itu. Hari Allah tahlil mah udah kumaha. Jeung muludan. Ya, eta teh pan ngomong si bayi teh hayang diandelkeun sok coba ibu bapak lamun putra digigireun urang keur sakaratil maut hek nu hiji mengusapan nu hiji membaca yasin nu hiji mah ngabimbing talqin ma Allah ma abirido mangantunkeun asal mah husnul khotimah asal mah nyeunah iman jeung Islam pan betah. Ieu mah sok mak nyebut naon ari sia kan sok mak nyebut ya Allah nyebut lagi nyebut sok mak nyebut cek nu panggalenakeun sertifikat tanah geus ku abdi kebon nu ditompo sawah nu dilana geus ku abdi sok mak sing jongjong ya terbetah boga anak teu soleh mah cacak bismillah na budak ka bapakna nu maot nepi heula keur dina kandungan zaman Rasul bisa mempengaruhi masa depan barjahna ibu rama. Mudah-mudahan para putra nu dididik urang di dieu sing bisa nulungan ya rabbal alamin. Lempo deui jam geus 10:30 karunya ieu teh malam Sabtu sudah malam Jumat pohon oh mohon manglugi kewanginya aja tegaduh rasaan aja ajengannya geus cangkeul komo mustami si aja mah calon di surga amin ya robbal aya istilah mustami nyaram turun pakuwa abi mah pentingnya dicabis entong ajengan entong cek sohibul hajat teh kumaha da ajengan nulis mah per jam gelo aing kos rental pes bebas saya mau nang ajengan nulis mah asal sehat margi pun biang pun bapak model pak kiai di dieu tukang ngawuruk barudak limu balik terkenal anak guru ngaji biasa urang kalau urang mah biasa teu diburuhan ari urang haye we diburuhan kamana diburuhan haye deui di akhirat mah tak doakeun abi sing salamet sing ikhlas sing ridho ulah jadi almugarong aing kurang-kurang mah hese ikhlas pajangan ukur kikian ngan geus da mustami kataripu ku aing komo padayat katipu Kiai Haji Al-Muballigh Warasatul Opak Waranginan kamana mencari tangan hayang ting mereka rason aing saha si ieu teh asli ya Allah gitu kan mau balik ke tukang HS nulis anu ada situ morang terpasan jelas tukang molor ti beurang malah maju hein juara HS internasional gitu ngan ka kiai we sok turut batul teh mun ngaos sok nutur ieuna nutur anjeunna mawa tasna kitu sebenarnya mah terus saya khidmat di kiai tukang di dapur tukang ngaji mah jarang kieu kerjana teh kataripu nepi ka borobojol teh bae ah kalau ada orang mah teu hayang ieu nambat ka ditu atuh merengkol alukna masih loba alhamdulillah aing sok kalah ngacaprak aing penting kieu teh komo bari hujan kieu mah ieu teh efek baso baruleut dina sirah ieu alhamdulillah hayong gaduh putra anu soleh mustahil budak soleh lamun teu pernah dididik agama moal tempatna pinter aya di sekolah tempatna bener aya di pengaosan majelis taklim madrasah diniyah pesantren mata budak mah ulah sok hayang sakola tapi kudu 2 kola isuk-isuk dikasat jam 1 di madrasah disebutna 2 kola ulah sakok terus di alam barjah mama diturungan ku bahasa Inggris cek malaikat what is your name oh angro eman robuka sugan cek malaikat teh berapa nilai matematikamu
malaikat menyekos guru SD nanyakeun hiji tambah hiji lain ge malaikat begitu bu tak parolaan halo teuing nempo beungeut aing geus sareuri we teu kaharti aing ibu kunci sukses budak hayang soleh di ajaran agama kepala putra insya Allah salajeng le ka putra mah sok doakeun naon cenah maka sagoreng-gorengna budak eta teh getih urang masuk egois ka budak sia masalah jadi budak aing kos bahasa Sicapot cek aing berem-berem cek aing koneng-koneng cek aing teh kos tukang ontan bapak ajak dialog kos Nabi Ibrahim alaihissalam nampi wahyu ti Allah kudu mencit putrana anger we saur Nabi Ibrahim inni adbahuka ma dataro pandur ma dataro sok gerak pikir-pikir kabudak teh bager ma geuning lempo anjeun teh ibadah ngedul poa-poa anjeun teh ngarasa hina boga kolot model emak jeung bapa bager gitu kabudak teh ngetok siapa salah kabudak teh burung siapa burung dika kolot pan kegeleberan itu kuburan gara-gara doa kolot eta kabudak siapa kaluhur ulah non kahana pula akaran kaluhur tong sirungan budak teh siga pampir colok-colokan sing sae ngaduakeun murang kali abdi cek pun dia mun abdi keur ngarikeun jadi kolot baheula da aya diatur sih kedua kan masantren ka mamana ge diabur kawas dia beda jeung ka nu bungsu di ka Jawa di ka Pati ini coba ditatanyakeun apa itu ada siga pecah matak mun abi keur ngomong kasar pun biang nyeri hate saurna ke Gusti atuh teh siga jadi ulama ge Gusti sing jadi pengawal ulama ya Allah si Duris ya Allah ada tai kayak kuping kasebut ya Allah sing jadi pengawal urang lebih ka cerita pun dia sugan sia teh Duris sing burut matak doakeun budak teh ku bahasa anu halus hayang boga budak anu saleh eta teh darah urang doakeun sadajan nyeri ya Allah ayeuna abdi nyeri abdi ridho ku ka nyeri engke mah abdi nyeri sanes ceurik teh sanes ku nyeri tapi engke mah abdi teh ceurik kabingat ningali putra abdi jeung terjalmi anu saleh kitu ari ka budak gomah siapa kamu mana ge bakal burung siapa bakal gelo itu mana ge doakeun urang kali urang sing janten urang kali anu saleh doakeun teras-terasan nu katilu padayat putra hayang putra anu saleh pepeueuh tuangeunana maningkos padayat we di dieu tah tina domba sakedeung deui ge panen lebaran haji sabaraha bulan deui ge engke mah Pak Haji Dayat kata jadi Pak Haji halus Pak Haji dah haji teh beda-beda ayah haji rangu sama banar kurupuk biasa nama ayah haji amis sama banar gula dan ayah haji burung sama banar manuk kayak Pak Haji Dayat Pak Haji berele margi me asa pantas mun meuli me ti dieu Pak Allahu Akbar karek diomongkeun sia geus ngemalaan ka aing alhamdulillah pasihan tuangeun anu hal abdi mah gaduh tah kenalan baku preman ustad abdi tukang gobok tukang tarok tukang mukakeun androk tapi abdi rumasa mun duit menang ngarampok menang malak tar dibikeun ka budak pakai hura-hura jeung babaturan aing mah mong budak kos urang mong aing mah kerajaan kieu ge burung palung bodo gelo ge ustad urang mah budak mah yang soleh yang jadi pejuang agama Allahu Akbar cukuran ke Allahu Akbar rukun Islam sabaraha 5 naon Muharram Safar mulut teh gelo sia cek aing ditanya ku baladna aya
ai salat subuh sabaraha rakaat 4 rakaat cabok ku ajengan nanya kamu baturan ai salat subuh sabaraha rakaat geus poho deui tara salat 2 rakaat ai ge 4 dicabok komo sia 2 penting paham agama teras pasti hantuan anu halal kharajal haram daholal haram kharajal haram nu asupna haram nu kaluar ge bakal jadi haram deui ngatak hayang barudak anu soleh pasti hantuan anu sae nu halal. Terus terakhir ngeusan sagede deui jam 11 kurang mohon geus lepas na cek tereh ngeusan hayang lebih ke jam sabaraha cek jam 12 waduh meni gede cita-cita gitu dan tanggung jawab manger bumi minjeun padaya aing menta maka aing ngadengekeun alhamdulillah sedekah ilmu ngobadayat eta teh gede masyaallah ibu bapak sadayana nu mawi hoyong gaduh putra anu soleh sing kompak ngadidikna sing ari nyieuna kompak ari ngadidikna teu kompak ieu mah budak dicabok ku bapana digebuk sampai anana pada teu salat ilungna molotot ka budak saya ngabok kana suku naon sia bener wae budak teh jadi nah kalau teh teh anu menangkeun urang sia bener wae ditah ngaji ke budak saya keur leutik tara pernah bener aing ge nyaho cekolot sia atuh budak teh moal hormat ka bapana ulah sok mukakeun kartu salaki hareupeun budak ya kudu kos bapak pinter bapak hegi lu teh nyaho boro-boro ngenog ulah sok mukakeun sosok bapak mah kudu sempurna di mata anak lamun cek budak paku abi matos hayang kawas bapak geus abdi berarti eta teh bapak panutan pun anak ayeuna tah nu leutik tadi sak jumaahan milu pingin sama ayah pingin kaya ayah ulah cek aing teh kurunyusna da aing mah halus halo Akbar ngadenge budak paku masantren kelas di SD da teu dipaksa eta budak Pak Kiai ayah teteh mah hoyong masantren ku abi teu dijajabkeun da budak sababaraha kali teu tega hate mah SD kelas 1 ya Allah ku abi dianter ceurik we urang mah kol budak nama tenang hidungna mah bururu we cipanonna teh komoda mobil cek aing teh eueuh hujan we jadi kieu aing banjir kieu mobil ceurik pek teh geus 6 bulan teu karasa aya alhamdulillah teteh ranking 1 di SD ranking 2 di sekolah diniyah di pasantren kaubaran hate ayeuna teh balik ka imah aya geura gugah tutos tahrim aduh cek aing kapangih modal ya kumaha ayeuna mah keur liburan 2 poe deui aing teu bebas cek ilungna aya nu ngahudakeun tiap 3:30 kehudang teh biasana jam 3:30 3:30 geus ngahudangkeun budak jam pakeuh kieu di tempat teh apa yang teteh baca Allahumma firli wali walidati kitu bunga nu budak ya Allah nu lalaki mah kitu siga bapana ngalayan nempo ilung sarua jeung aing suga dek sarua jeung ilungna da ilungna mah mancung bapana mah kieu tadi nama kawin kan mancung dah yang ngerubah keturunan we nah jadi sarua jeung ilungna aing dasar bapana cek mah tadi mah hayang jumaahan ge gedung sugan mota tah amun hayang mainan kitu ari ka budak padayat mun budak aya kahayang bere tantangan dede pengen sepeda cek padayat hafalkan dulu surat ini ulah nu berat teuing sok asa 30 juz lieureun ka budak nu penting 10 surat deh atau 5 surat kakara dibere jadi hidup itu perjuangan jadi kabudak mah lamun ku kolotna ku bapana dikerasan inungna leuleuy ngan sarua ulah ngabela karena kesalahan budak
abdi kupun bapak dapun bapak nu keras lah ngadenge sora pun bapak geus nginggiapeun dapun bapak mah wah sorana gitu make mik getari jam tuh harudang nu sarega ayeuna jam salat jam sieun ngadengeun ge abdi mun parasea jeung redik keceburkeun ka balong heureun ngahaja nyeun balong deet kitu teh supaya urang teu dikerelep lamun menyoboga anak parae tuan anak mun kupun bapak digebul kupun biang dirangkul bager kasep mata kitu teh bapak teh nyaaheun ka hidup ulah ngamadarakeun dunia jeung akhirat ulah sakali-kali deui ninggalkeun salat kitu surpun biang ieu artos baheula mah zaman Rp500 ieu artos 500 kanggo jajan gerak mam heula ji gerak ngaos kitu cek aing nah hate duana ge teu pangmeunangkeun nu ieu mah carana ngagepuk nu ieu mah carana ngabeleh kitu jeung boga anak cepet upapana cek inu mah pak tuman budak itu mah pak lah sia kumaha tambahan kumutu habek huluna lah maka kurang kene gencet ku kursi cek inu lah ieu aya coet kan huluna geuleupet amal awet budak teh paeh disukeun atawa kieu budak teh pan zaman ayeuna mah gagegong bahasana teh siga bahasa kebon binatang ibu ya Allah ngieu gog nyingok nepi ka abdi ningali ukur main bola beudang kana kaca masjid cek abdi teh ulah main bola ka mah eta bisi bebas anjing teh sugan teh wa ustad anjing ustad anjing ustad nuris urang lain ustad anjing ibu nepi ka kitu ayeuna mah barudak ih alhamdulillah nepi ka kieu nu muka rapot nu muka rapot eta kamari pan kitu muka rapot yo anjing aing ngucap alhamdulillah aing anjing kana sakola alhamdulillah ge jeung anjing urang ngidikeun gareo di madrasah teh daek caricing muter pak beda jeung zaman urang kolot urang mah dibeuweung barang dahar teh indungna teh ngabeuweung sup zaman mak zaman abdi udah kayak nama eueuh nu dibeuweung da pake blender kabeh matak muter we di madrasah teh anak blender kabeh tah ibu bapak sing kompak ngadidik bapana ek nu kerasna ilungna ek nu kerasna ek nu tegasna bapana ilungna nu tegas nu leuleuina ek bapana na ilungna kudu kompak ngan ulah ngabera kana kasalahan budak sakitu mun budak salah nu ieu mah carana kieu tegas nu ieu mah carana leuleung kitu padayat da apa leuy teh caricing sok teh maksakeun da sabenerna geus aya nu kesel nontonnya sing sarehat ya robbal salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah sadayana salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salawe mah 25 aya inyuk dina meja awewe zaman ayeuna lamun nganyuk tarab ngaku kabeh salatullah salam seri ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin assalamu mah 25 angeun kacang na pariuk awewe zaman ayeuna rarai herang punuk hawuk ya salatullah ala toha rasulillah salatullah salamullah
salamullah ala yasin ari jilbabna dibengket ari bajuna merecet eta awak kawas lepet hayang katingali sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Aduh eta geus kita yang nginum heula. Ya kapaksa we ngaleut ci susu pakuwu. Apunten ulah ningalikeun era susu. Ieu teh wasiat pun bojo dilanggat. Silahkan mau ceramah kemanapun, mau ke Banten, mau ke Subang, mau ke Karawang, asal ingat satu, jangan pernah nyusu di luar. Hampura mama, bapak pada nyusu. Alhamdulillah. Nggak saya ngaji tadi, Pak Umar capek nguruskan rekapan pemilu saware. Abdi pesan ka sadayana menjelang pemilu ieu sing alakur sanajan beda pilihan tapi tetap jaga persatuan dan kesatuan. Kade ulah kawas di ditu di pemilu 2018 tapi ka ayeuna 2024 san akur jeung tetangga. Presiden lagi tarek ngeusan. Ayo papaeun. Nah, Allahu Akbar. Cek abdi nu nyarawek mun dibere konsep ku abdi bakal meunang. Sing apal sadapil jumlah TPS. Nu dibutuhkeun mun meunang sabaraha ribu bagi jumlah TPS. Misalkeun 5.000 bagi 340 TPS. Berarti sa RT teh kur aya 8 imah, 10 imah, paling lobana ge 12 imah. Jadi kampanye teu capek. Kadinya daripada loba ting baliho. Da baliho teh hijina teh sakitu teh lumayan. Coba makin merhatikeun 8 imah, 12 imah TPS, abi mah hoyong konsentrasi ke Kecamatan Masugi kali 7% berarti jumlah nu di konsentrasi. Bonus. Loba teuing baliho. Walila ge pakai tutup kanang muning. Gitu, maka mareunang ning Ustad Kepita panai mah kuliahna di jurusan ilmu sosial politik. Pada nasib we jadi tukang kikiran kan. Katipu pan mage. Pada masantren kuat dileutik kan kuliah mah dari jurusan agama. Jumlah suara yang dibutuhkan dibagi jumlah TPS aman. Walau bating dana politik, sekalipun nggak modal ge terarah malah abur-aburan moal. Paling ge saya RT sa TPS teh paling ku abi dihitung teh aya 8 imah, aya 15 imah kumaha jumlah ieu na jumlah ieu na model di ditu rencangan geuning ustad teh abi teh capek, saya RT kali ngurus 10 imah. Nya tim sukses, saya RT kur hiji tim sukses teh ngawal. Kalau loba mah hancur ku tim sukses calon sok. Karaos ku pakuwu kamari basa ngaran kuwu. Ari di mah balagu tim sukses. Jadi itu mah aturan kudu dibikeun sakitu teu nepi eta. Mending tim sukses mah hiji anter ka imah anu terus diurus teu capek. Daripada meuli baliho loba ting baliho mah aya ngan teu loba. Eta we anu gering bawa. Nyaho eta mah dicabut ya kabawana. Koen teh eta teh kilometerna omaikeun dina dieu teh we. Jadi ngamodal ke malah bura-bura. Yakin konsen diasupkeun kana grup WA. Unggal anu konsen teh ka imah eta we siga teu nyalon padahal nyalon. Unggal TPS pakumu aya. Jadi saya mah suarana saeutik tapi meunang. Da unggal TPS aya. Daripada loba di dieu wungkul di nu sejen kosong. Aku nyalon lewat pakai eta konsepna aduh lah di desa wae tahun hareup mah aing diondang ka DPRD Majalengka nambahan ke moal nganggur. Alhamdulillah mana engke mata anu baliho teh masa tenang mah diturun-turunkeun teh ka mana eta teh mending
kena dipakai merhatikan tadalapan babaturan Nabi Makarengi nuta pemilu tahun kemarin tak gitu konsepnya konsen saudara iman kadek ulah sok parasea masalah agama kurang segede di rajaban geus pinuh nu kosong hiji acan peuting payu katipu mati berang maka kemah baju teh di moal make warna-warna partai geus baju teh kemah rajaban warna bodas atawa jeung abu-abu da kabeh warna partai apa nu beureum nu koneng nu hejo nu hideung ge aya partai teh aya nu biru pawur kemah kieu teh tutunjuk teh nya kieu moal kieu pawur sensitif do urang milik sararea nya aing mah milik sararea ditanya nyalek mau aing menulis para rukuh daripada nyalek daud lain bagian abi mah cek kurang kasih ustad nyalek mah teu meunang moal teu tantena banyak kudu ngajual madrasah kudu ngajual masjid kateh nyalek aing teu meunang dakwah jadi teu payu tasieun aing nulis para rukuh we ka dieu nya kau mau padayat mada badir kadere eta doma tong dikarungan alhamdulillah cek Zainuddin MZ mah kieu da ceuwi deui dah hayang lomba sora eceu meseuh walaupun suku kita berbeda etnis kita beragam cara pandang politik kita sungguh ada garis yang memisahkan tapi kita tetap adalah saudara bersatu dalam sebuah kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah betul? Betul? Jadi maronyong kabeh betul tak Zainuddin teh aya kata ke pemajikan gah yang ngopi bu apapun itu mau kopi kepala api mau luwak mau indo kape yang penting ngopi betul cepun bojo dengan naonan ngopi mah ngopi kata kudu pidato atuh cekeng seni we saeutik aagim deui cek aagim mah kieu pesan pemilu teh ibu bapak Aal teh senang bisa kesini ya. Ini memang hujan, kalau di daerah lain tidak mungkin banyak yang datang. Tapi alhamdulillah Aal melihat para calon penghuni surga. Betul tidak? Semoga Pak Kubunya dapat terus istiqomah. Karena kepala desa memberi contoh, meskipun Aal tahu beliau itu sudah lelah. Mungkin ibu juga sudah giung, betul tidak? Tapi yang jelas sorban amuran. Mari sama-sama kita membawa hati yang bersih, membawa hati yang tenang menjelang pemilu, betul tidak? Halo, kita berdoa semoga Allah memberikan pemimpin yang adil dan amanah. Insya Allah, amin. Betul tidak? Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ya Rabbal Alamin, semoga semuanya ini diberikan ketenangan, kedamaian, berbeda partai, berbeda pilihan, kita adalah saudara. Insya ngesing milik sararea mau aingah mau daripada nyalon era nubantang kalau wae tadi ke jalan kadi poe kayak foto nu geulis dedah teuing gelis dina tangkal Ustaz Japrian hiji deui sugan ujena can ieu naikeun sugan bagus maot panu jadi kacamata siga copet panu uje mangalagu teh siga nu setep menaikkan kaca kieu ya Nabi salam alaih ya Rasul salam alaih ya Habib salam alaih salawatullah alaih semuanya ya Nabi salam alaih ya Rasul salam alaih
ya Habib salam alaik salawatullah alaik Muhammad itulah namanya mulia dengan akhlaknya Muhammad itu Nabi kita bersolawatlah kepadanya ya Nabi ya Rasul ya Habib salawat aing jadi heuras kieu nurut Habib Syekh Cugan bisa anton obat santing wasdi ma'adan sagididang Muhammadin sahibin musallam salatan tubashiru dan biha wa ahnadan wa akudan wa jami'i amasan kita wa mu'annimi wa talibatan wa talibatina biyawmina hada ila yaumin akhirah semuanya lima aduh sih kalau mau main permain ayeuna Gus Dur lain ngaledek mengalap berkah ya kan musim pemilu kita ya seharusnya semuanya harus tenang berbeda pilihan kita tetap saudara gitu aja ya aduh ya Gus Dur keturutan deh wae geus aing moal papanjangan eta kamari dijawab ge kalaka santri NU teh Ustaz kok bisa nurutan Gus Dur sampai setengah jam mung di dieu mah Ibu doakan mudah-mudahan bersenu dihitan sing janten burang kali anu soleh muga-muga sahibul hajat sing dipaparin kajembaran rizki kajembaran manah mudah-mudahan nu hadir di tempat sing dikabul ku Allah subhanahu wa ta'ala sanes kantan pamaksadanana muga-muga nu gaduh kabingung sing lenglang kabingungna dulur-dulur urang nu aya di Palestina sing aya dina panang tayungan Allah subhanahu wa ta'ala nu ngarantunkeun mudah-mudahan sing janten suhada nas'alukal ijabah bisirril fatihah syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Ibu sareng sadayana bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim angkat pandanganna bismillahirrahmanirrahim dadah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rubina acara tikawiti bikahil parang keserengse mudah-mudahan menhalan didegikeun ilmu-ilmu didegikeun ieu tiasa mang aya mangpandat kanggo urang sadayana.